Rengse bagian ke-83 urang teraskeun bagian ke-84. Naon cenah Mang Jaya dongeng Baramitra dongeng enteng pangbeberamana karangan Aan Merdeka Permana anu judulna Gelebugna Angin Rawa Ono. Mang Jaya ngaturkeun nuhun mugi-mugi dongeng-dongeng ieu tiasa jadi hiburan pangbeberamana. Kasugri kaum dangu nu sami-sami ngabadungan dongeng mangga nyangakeun bae. Dina dongeng seueur angin berbeda. Mudah-mudahan udah lompat angin ya. Aduh dikerok aja tuh lagi. Lompat angin dikerok. Aduh. Duh ayeuna masih kena aya keroknya. Para wargi kamu guru orang dikerok para mitra kamu bengol. Aduh, ngobengol para mitra kan pakai teu kuat lah dikerok bae. Ampun teu gitu. Wah dikerok mah. Teu kiat para mitra sadaya teu kiat. Aduh, mangga atuh para mendugi kabureum mulai ger teh nya. Aya tapi raos namanya saplong memplong kana tos biasa mah. Mangga gelebugna angin rawa ono karangan Aan Merdeka Permana. Dina bagian ke-84 urang teraskeun Mang Jaya sapara kanca ngaturkeun wilujeng ngadangukeun. Para mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu, sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Mang Jaya bade neraskeun hanca dongeng nu katuna kamari. Carios nyambung karangan Aan Merdeka Permana, dina lalakon Gelebugna Angin Rawa Ono. Mangga urang teraskeun deui para wargi anu mulia, etang-etang hiburan pangbeberahmana. Harita atuh para wargi sadaya. Surajaya jeung Mang Lendra teh para wargi anjog ka eta patempatan. Malah kontan sapada harita atuh karasa angin ngahiu para wargi. Matak atuh manehanana matak paur atuh. Angin ngahiuk tatangkalan pating pelenod. Malah mah para wargi di deket ranca eta. Kaayaan matak pika keungeun. Nya kulantaran manehna panasaran, kapaksa manehna nuluykeun perjalanan. Surajaya mamawa Mang Lendra kuku cuprakan dina ranca para wargi. Malah mah dina ranca beuki tengah beuki jero, beuki tengah beuki jero. Anu satadina seret bujal, beh tengah nama para wargi ngajeroan seret harigu. Kaayaan harita teh atuh. Memang lempang na beki jauh para wargi. Lempang na beki jauh ngajeroan. Beki ngajeroan malah sabada seret harigu ayuna. Beki seret gado. Mang Lendra harita teh tuluy nyarita. Lain Surajaya. Yuk dibawa kemana wing ye? Ayuh. Jaba angin ngegelebug ye. Nyanyi orang kuku cuprakan dirawak ye. Aduh ampun deh aing mah. Mang Lendra geus rek tikerebek. Atuh manehna gupuy gapai para wargi sadaya. Neangan keura panjepengan harita teh. Neangan pamuntangan. Surajaya ge tuluy nyarita. Ya kaula ge penasaran ieu teh. Mun teu salah mah ieu teh. Di palebah gundukan batu itu tuh. Aya lawang saketeng ulah turuykeun ka dieu. Yuk urang turuykeun ka ditu. Dina palebah batu nu eta teh dina lawang saketeng teh ya. Ya, sok geura urang ka ditu urang teang. Hah, nya kaula ge heran atuh. Asa kakara ningali kayan kieu mah. Biasana mah tempat ieu teh leuning we kitu. Ayeuna bet jadi kieu nya. Surajaya ngajak nuluykeun perjalanan. Harita teh kaayan ranca teh memang atuh. Untung we para mitra ranca teu mangrupa embel. Dalamun segranca mangrupa embel geus pasti meureun manehna teh tikerebek. Moal bisa hanjat deui. Ngadenge Surajaya umajak sangkan tuluy nuluykeun perjalanan ka tebeh tengah. Montong sia. Sia manita aing konyor meureun nya. Aing tikerebek di dieu meureun. Ai sia. Ceuk Mang Lendra. Beuki pageuh nyeklan kana dahana pelak babakoan. Mireungeuh kitu para mitra sadaya atuh. Harita oge para wargi sadaya. Mireungeuh kitu mah harita ge Surajaya munggu helokeun.
Nah cenah atuh jaka bantangin menijigan usieun ku ranca. Apaan jaka bantangin teh? Hiji jalma saktiman raguna cenah. Hiji makhluk nu saktiman raguna manggulang-mangguli. Boga ilmu panemu jampe pamake nu lain leuleuh atuh lain enteng-enteng, lain bantrak-bantrakeun. Apaan cenah babari pisan asup cenah ka nagara manusia, bisa asup ka nagara onom. Tapi nah ayeuna eta ningali kayan kitu atuh mata kapikaheraneun para mitra sadaya. Eta arita Surajaya tuluy nyarita deui. Sok saeutik deui tuh, saeutik deui. Sok saeutik deui tuh. Sakedeung deui anyog atuh. Tah batu nu ting runggunu geus kabireungeuh. Lapat-lapat kahalangan pepedut tuh. Cek Surajaya para mitra. Bari sabenerna mah hayang satengah ngayakinkeun. Nah nya jaka bantangin sieun ku ranca. Urang teraskeun deui para wargi hanca dongeng. Mangga atuh perjalanan atuh manglendra. Harita teh para mitra sareng ieu Surajaya urang teraskeun deui. Kumaha geletuk batuna kecebur caina cenah para wargi sadaya. Memang kayan eta patempatan teh kalan-kalan manuk di sada. Oge di rawa sato-sato rawa di sarada. Angin ngahiuk cenah harita teh nebak eta patempatan matak pikakeungeun. Surajaya umajak harita teh ka jaka bantangin. Nu dianggap nama jaka bantangin emang lendra teh jeung deui Surajaya sabenerna hayang satengah ngayakinkeun. Nah nya jaka bantangin sieun ku ranca. Nyaho kitu Surajaya jadi hayang ngadoja. Katuku sabab kitu Surajaya ngahaja balik deui nyamperkeun Mang Lendra nu keur pageuh nyekel dahan pelak babakoa. Ayo urang muru batu teh atuh. Jaka bantangin. Tuh eta tempat eta tah nu urang kudu diburu tah. Sakedeung deui tah. Cok tah engke lamun geus nepi ka dinya, urang bakal anyong. Ka hiji nagara teh nu keur ku urang diteteangan. Tah ayana di dinya tah karatuan burak gana setra teh. Cok atuh gencang tuluykeun. Cek Surajaya bari ngenyang leungeun Mang Lendra. Nu dikenyang kalaka meron para mitra sadaya beuki ti pepereket harita teh. Malah manyekel dahan pelak babakoan. Mireungeuh jaka bantangin beuki jiguen nu sieun. Surajaya beuki wani nganoja Mang Lendra. Umanehna leungeun Mang Lendra ditongtak sina lesot tina cecekelanana. Surajaya cacarita jero hatena. Sia. Mun nya si bantangin sieun ku ranca, waing sakalian deuk dilelepkeun ka jero ranca. Aing mah teh sieun ku sasaha. Kajaba ku si Adipati Rangga jeung ku ieu Mang Keluk ieu. Jadi mun si jaka bantangin ayeuna kojor, meureun kari hiji deui we nu ku aing dipikasieun teh. Cek pikir Surajaya para mitra. Si horeng, si mana horeng. Nu disebut serah bongkokan atau disebut tobat baheula teh para wargi. Eta teh ngan teori wungkul keur Surajaya mah. Eta teh para wargi sadaya teori keur Surajaya mah. Sangkan manehna dipianel jeung dipercaya keur tuduh jalan. Atuh para wargi anu mulia, manehna mikir sahade-hadena urang pulo majeti ka manehna, tetep wae dirina bakal keuna ku panyuriga atawa pangajena bakal kurang. Jeung deui sahanteuna manehna hiji waktu lamun geus datang ka pulo majeti di mana cenah jaka sampireun geus katewak, tetep manehna moal dipercaya. Pasti manehna aya di tingkatan handap jeung deui hirup mah di Pulau Majeti minangka makhluk anu panghandap-handapna moal diajenan. Harita ge para wargi anu mulia, hulantaran manehanana geus dianggap ceda. Angot cenah kapan? Ari kahayangna Adipati Rangga mah manehna kudu dihukum pati bae.
nu matak mengpeng ieu kasempetan hade atuh para wargi sadaya. Harita ge mengpeng aya kasempetan hade. Nu sakirana nurunkeun martabat manehna mah mending diperenan bae kitu para wargi. Tunda paripolah Surajaya nuker keuna ku owah gingsir. Ayeuna urang tuluikeun ngabandungan lalampahan Jakabantangi. Naon sababna waktu manehna digeroan ku Mang Lendra teu daek nemalan. Si horeng si mana horeng. Ari dirina mah keur ngabelesat mulu patempatan demit. Ngabelesat nalir angin lilimbungan. Mun aya nu sanggup nyaksian ukur angin muter hihiukan, cairanca ngabudah, tatangkalan pating pelenoi jeung pepedut ege harita malaluter ku gerakan-gerakanana Jakabantangin harita. Para kocapkeuna para mitra sadaya Jakabantangin. Harita teh hanana keur neangan hiji atarawan nuju ka hiji tempat. Memang harita ge angin ngahiu ke lilimbungan, malah patempatan didinya para mitra sadaya. Di tempat eta kalan-kalan kadenge sora-sora sato cai di sarada. Kurang ajarnya. Nah di mana mangkeluk teh karumpulna nya? Cek hate Jakabantangin kuku lintingan di tempat negla tapi kosong melongkong taya aling-aling. Kadenge para mitra pating cakakak jiga-jiga anu memang nyengserikeun manehanana. Uguh atuh Jakabantangin oge manehna carincing pageuh kancing aya paribasa. Saringset pageuh ikat bisi aya siku si wulu-wulu mau ngamuk gajah mata. Bisi aya galagah kancana, manehna gancang luak lieu kaditu kadieu, tapi teu manggih naon-naon. Kajaba kadal hiji keur naplok dina tungtung kai, ngan bae barang mireungeuh sorot panon eta kadal. Awak Jakabantangin ngabelesat gancang leuwihan heabna angin. Malah ukur sakilat teungeuh Jakabantangin geus nyerak awak eta kadal. Para wargi anu mulia, eta Jakabantangin gancang tumanya. Saha ngaran maneh? Hah? Saha ngaran maneh? Ceuk Jakabantangin para mitra tumanya harita teh. Ka eta kadal teh. Ari nu ditanya gawena ukur gogorentelan bari cacalawakan. Panon we kucap kiceup. Montong ukur kucap kiceup sia. Sabab kaula apal, sia lain sakadal-kadalna deuleu. Ngomong deuleu sia, ha? Cik Jakabantang. Tapi pikeun sakitu kalina para mitra sadaya. Si kadal ukur kucap kiceup we bari jeung teterjelan. Hayang leupas meureun tina genggeman Raden Jakabantangin. Mireungeuh kadal munga cumarita. Atuh Jakabantangin harita keneh ngaheumbatkeun leungeunna jiga rek ngabantingkeun awak kadal kana batu. Nah atuh ari nyaho rek dibantingkeun mah ujug-ujug ngajerete ampun-ampunan. Ampun. Nolong. Mondong Imaihan kami, Mondong Imaihan. Pokoknya mah ampun Mondong Imaihan kaula. Hayang nyenye hirup kaula teh ampun tolong. Cik kadal jadi bisa nyarita ayeuna mah. Sia pasti bakal dipodaran ku aing deuleu. Sabab kita tadi mumul nyarita deuleu. Cek Jakabantangin deui para mitra. Geus rek ngabantingkeun awak kadal teh harita teh. Atuh memang para wargi sadaya rek ngabantingkeun awak kadal kana batu. Pikeun kasakitu kalina si kadal geus gogorowokan deui menta sangkan ulah dipaehan. Ampun. Ulah nyimaehan kami hayang keneh hirup kami teh. Ampun hayang keneh hirup
kami dayang kene hirup. Ulah dipaehan, pokoknya mah ulah dipaehan. Sok atuh nyarita sia. Lamun sia teh yang dipaehan sia geura nyarita deuleu. Cek Jaka Bantangi. Ngapan ieu kaula geus nyarita? Aduh. Kaula geus nyarita. Temal kada deui para wargi sadaya. Sebutkeun saha ngaran sia? Kaula ngaran Ki Jagak Carulang. Tema si kada. Sia pastinya honya Nagara Burak Ganda Setra bener? Nyepino dameng itu. Kamana Ratu sia nu katelah Ratu Aning-aning Kingkik, ha? Cek Raden Jaka Bantangin. Atuh barabat we si kada nu katelah si Cagak Carulang teh nerangkeun. Yen cenah karaton katut pangneusina disumputkeun di alam lapisan sejel, tur moal kabireungeuh ku sasaha. Nah aing ge sarua moal bisa neuleuh. Ema Jaka Bantangin deul nanya kasih kadal teh anu katelah Ki Cagak Carulang teh para mitra. Ki kadal teh gancang ngajawab. Nya eta mah ngumandung kana kamampu ani gawe gitu. Tema Ki Cagak Carulang deui ngece. Kurang ajar sia deuleu. Omong Jaka Bantangin bari molotot para wargi sadaya. Ari Ki Cagak Carulang teh nyata bangsa jin nu ngarupakeun kada. Amustungan mah daek cacarita yen Ratu Aning-aning Kingkik teh geus lawas hayang baruntak ngalepaskeun maneh ti karajaan Pulo Majet. Ayeuna kahayangna beuri mucunghul. Kahayangna beuki mucunghul sanggeusna dihatean ku Jaka Sampireun. Malah maranehna samiuk rek ngalawan cenah kitu. Ngan sanajan itu ari kasieun mah tetep moga ga urang Pulo Majet teh. Ratu Aning-aning Kingkik can ludeng terang-terangan ngalawan. Nyanyi nuker dipilampah ayeuna rek nyieun reka berdaya gitu. Sia bener nama Ceki Cagak Carulang. Kumaha atuh Raden Jaka Bantangin sabada meunang katerangan ti Ki Cagak Carulang cenah para mitra sadaya ngeunaan Ratu Aning-aning Kingkik teh nyieun reka perdaya. Ngabandungan ucap-ucapana cenah para wargi sadaya eta nu disebut atuh siluman kadal teh. Langsung harita Raden Jaka Bantangin tumanya, reka perdaya naon sia? Sok geura omongkeun ku sia. Geura caritakeun ku sia yeuna keneh. Kumaha jeung naon reka perdaya? Eta nu kasebut Ratu Aning-aning Kingkik teh deuleu. Jaka Bantangin kerung, harita ge para mitra sadaya berabat we atuh. Dicaritakeun harita teh ku Ki Cagak Carulang. Nerangkeun cenah yen Ratu Angin-angin Kingkik teh para wargi atuh geus ngarasa yen kadar kaimanan manusia beuki hengker. Atuh kulantaran kitu dunya manusia beuki babari katembus ku alam jin. Ieu kasempetan cenah ulah dimomorekeun ceuk Ratu Aning-aning Kingkik teh. Geura ganggu manusia lantaran manusia geus robah ayeuna. Kayakinanana ipisna ker. Jeung deui manusia zaman ayeuna cenah geus beda. Manusia zaman ayeuna loba anu ngagung-ngagungkeun cenah urusan harta banda, dunya barana jeung deui urusan pangkat, jeung deui tahta jeung sajabana. Nu matak ieu kasempetana kudu dimangfaatkeun sahade-hadena. Ganggu umat manusia anu hengker kaimananana.
Kitu diantarana cenah. Tah ieu kasempetan teh dicaritakeun harita ge para mitra sadaya ku siluman kada. Hari mangsa ngaula geus dimaheula hayang mumawasa di alam manungsa. Ngamungkinan manungsa mah anger aya ngan tabeat jeung maripolahna ngudu diasupan ku jiwa bangsa gaula. Gitu dah. Jadi ayeuna eta tabeatna kudu diasupan ku bangsa gaula. Ari ngirimna manusia ngan tabeatna kudu jiwa siluman. Gitu dah. Sakalian engke manusia bisa dijajah ku para siluman. Waruga manusia tapi hakek tabeatnya kudu bangsa dedemat-dedemit gandarwo jeung sajabana. Tah kitu rencana Ratu Aning-aning Kinggik deh. Kitu lumadak oge. Ceki Cagak Carula. Eta mah omongan Andika merenya, lain omongan Ratu Aning-aning Kinggik. Lain omongan ngaula, tapi omongan Nyi Ratu Aning-aning Kinggik. Itu lumadak oge. Terus terang kaula mah, yo nyarita sa bener-benerna, blak-blakan eueuh nu disuput salinung. Ni sidang siloka. Emal Ki Cagak Carulang deui. Ari pamanggih Andika kumaha? Cing sok. Nya sarua we. Hayang gawas ngitu deui. Kurang ajar sia. Cik Raden Jakabantangin bari nyentak. Nah, make amok sagaya ngagaula. Ari dina hirup kumuh mah ngudu siap bilulungan. Ngudu hirup babarengan. Ulah pakia-kia. Ulah pahilir-hilir nyamani. Ulah pahirang-hirangnya tampian. Itu apa lain umat manusia kenyebutkan. Ngudu ngajai jadi salumi. Ngudu ngadarat jadi salogak. Pangitu lain. Nah, sakali deui kusabab gaula boga pamimpin, nya kudu sabakodos we jeung kawijakan para pamimpin gula. Ulah toja iya, ulah patukang dongong. Oh, mat mun kawijakan pamimpin teh karasa nguntungkeun urang. Ya eta mah kudu dirojong, tah gitu. Tah ieu sabilulungan teh. Tong jiga manusia hirupna pakia-kia, silih peres silih dadetkeun. Ceki Cagak Carulang. Nah kumaha ari manusia majarkeun silih peres silih dadetkeun? Cing, kumaha? Raden Jakabantangin langsung tumanya. Apa ni bangsa manusia mah hirup teh aing-aingan. Nuker gumawasa asa pangbindernya. Jeung asa pangkumawasanya. Nu jadi bawahan teu nganggap ka atasan. Gawena ngan ngece bae. Gawena ngan jejeleh bae. Sing sakur pagawean atasan eueuh nu kapake. Tungtung naatan. Antara rahayat jeung pamimpin teh teu silih ajenan. Pakia-kia we disebutna. Ai nyarita kudu sabilulungan, tapi dina prak-prakanana pakia-kia. Ari nyarita ulah pagirang-girangnya tampian, buktina kalaka pagirang-girang tampian. Apan salah lain ai kitu? Tah di bangsa manusia mah teu kitu.
kawijakan kumaha bae oge nu sakira nguntungkeun pamimpin kudu dirojong gitu tah. Kudu dijelaskeun sabaraha kali atuh kaula ka Andika, ceuk Ki Cagak Carulang. Heueuh nya, kawijakan pamimpin kudu dirojong. Kaasup baruntak ka nagara Pulau Majeti, eta kudu dirojong deui. Nya kaasup eta we. Usama bangsa kaula sarerea ngarasa yakin. Yen mun bisa lepas tina kungkungan Pulau Majeti, bangsa kaula bakal leuwih maju. Bangsa kaula bakal leuwih hebat. Bangsa kaula bakal leuwih bebas dina ngoning rengkak saparipolana. Jadi, pokona mah leuwih nguntungkeun pikeun bangsa kaula. Kitu tak tage. Omong Ki Cagak Carulang. Ngabandungan kecap-kecapna eta siluman kadal tea para mitra sadaya. Nuka telah Ki Cagak Carulang atuh Raden Jakabantangin kacidakna keheulna. Urang ajar sia. Mun kitu sia kudu dipodaran ku aing deuleu. Omong Jakabantangin bari rek ngabantingkeun awak kadal kana batu. Mek we ayeuna mamayahan ngaula. Ngan keur Andika moal aya mangfaatna mayahan gaula neng inu tak tage. Sabab nu boga kakuatan mah lain awak gaula. Nu boga kakuatan iwati jalan pikiran kaula jeung bangsa kaula. Pokokna mah satungtung Andika teu bisa nyengker jalan pikiran bangsa kaula. Andika moal boga mangpaat naon-naon maehan kaula sorangan. Moal aya harjina, moal jadi pikaaguleun, malah kalaka nurunkeun harkat darajat Andika dulu. Ceuk Ki Cagak Carulang. Di mana tuh ayeuna Ratu Andika sangkan karowah pikiran jahatna. Jakabantangin keukeuh peuteukeuh jadi sarwa salah para mitra. Dina kaayaan kitu mah cenah. Lantaran omong-omongan atuh eta siluman kadal anu katelah Ki Cagak Carulang teh aya benerna deui cenah. Mun maehan Ki Cagak Carulang moal aya hartina, malah cenah para wargi nganani ngarendahkeun harkat darajat. Arajeun wani kasato siluman leutik. Kitu diantarana. Waktosna para wargi.